Di hiji bumi anu seueur parabotan mahal aya hiji pembantu nu keur masak di dapur. Aripek aya telepon di sada. Kring kring anjeunna langsung indit rek ngangkat telepon bari nyepeng mutu. Halo? Nah bener, iya imah Nabi Kiki. Mun leres ieu sahanya? Urang culik. Oh, kelas kedatnya. Bu, ya telepon teh culik. Nahan telepon teh culik. Ayo naon ya, Bi? Astagfirullah, Dewi. Nah, asalnya di dieu. Aripek telepon di sada deui. Kring kring Bu Kiki langsung diuk bari ngangkat mutu. Da sangkana mutu teh telepon. Halo, halo. Aduh, puntennya suara naik teh kirang jelas. Oh, nyanyi lepas. Halo? Iya jeung Ibu Kiki. Nomornya, nah aya naon kitu mani kamu pisan? Ih, ieu jelema teh meuni sombong pisan. Aing culik. Naon? Culik? Aya urusan naon? Order barang? Punten lain kantor pos. Urang geus nyulik anak ibu. Lamun anak ibu hayang balik, ibu kudu mayar duit tebusan 1 juta. Ulah 1 juta ketang 1 miliar we, Bu. Naon? Samilian? Jeung ibu kudu inget nya, tong wani-wani ngalaporkeun ka polisi. Mohon. Di mana abdi kedah kasihkeun atasna? Di 50 Gang Sukauntung ditungguan jam 3 sore geuwat. Lapor ke Mebu ka polisi dan bisa didateri dan saeutik. Kayak mana bisa ngadenge mana teh sate atau ngopikeun? Enggak. Duana sigana mah Bu, tapi pokona mah laporkeun we lah Bu. Kumahanya nyanggeus we lah. Halo? Ini kantor polisi? Tulungan abdi Bu. Anak abdi diculik. Abdi Ibu Kiki. Bumi abdi teh di Jalan Sukarugi nomor 4. Hatur nuhun ya Bu. Teu lila Ibu Kiki geus aya di hareupeun imah kosong nu dimaksud ku culik tadi jeung 2 urang polisi. Salah Cipayun, alurang urang ngajagi di dieu di luar. Oh sok, urang mah ngatasan di dia. Iya Ibu Kiki lain. Mohon leres abdi. Mana duitna? Dibawa teu? Nya ya dibawa balikeun heula anak ke dieu. Teu bisa kitu. Duitna heula kakara anak ibu dibalikeun ka ibu. Yo, Ieu sina duit. geus puguh apa kalah nanya. Ieu mah menit tengah modal pisan. Make koper atuh, nya duitna receh deui. Emang meuli koper teh make duit? Nya geus atuh nu penting mah isina duit. Yang satu lah baik. Niat pisan ieu jelema, menek urang duit. Ya, atuh di jelema beunghar. Yo, anak ibu kurang balikeun. Mama! Kan, mama teh habatus pisan ka dieu teh. Atuh dina buka heula atuh. Kek. Nah, anak urang teh mode kieu. Lain anak urang ieu mah. Naon? Jadi teh lain anak ibu. Nya sigana emang anak abdi ya teh. Tapi dah kamu kok ngeulis teh kieu. Sok we abdi mah ikhlaskeun we kamu. Amung, nya kieu we ayeuna mah. Ieu budak anggap kenang-kenangan ti abi keur ibu. Tah jeung ieu duit anggap kenang-kenangan ti ibu keur abdi. Polisi datang bari nodongkeun pistol. Angkat leun. Eta. Punten. Angkat eueuh. Nya, dari tadi geus diangkat. Parane doaan ditewak. Nah, abdi nu ditewak pan sih itu nu nyulik mah. Apa sih itu teh nyulik anak ibu, jadi ditewak. Jeung ibu sabab ibu teh
Tinari makan jeung malikeun deui anak ibu nya geus ditembak dua nana. Naon? Ya geus weh, engke jelaskeun di kantor. Sok milu. Teu bisa. Milu. Sok